Ke kolotesia ku aing dicacak gerak. Din, awas Din, Din, awas Din, aduh. Modar sia Ken. Sebelum dilanjut, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Anjing, ari si Sepul kunaon aing manis teh ningali atuh, kanu tarang nyeri aing manis teh, sampai. Angkat atuh. Aduh. Ih, ari mana kunaon sia teh? Din tinggal ieu kunaon kalau adu belajar kieu Din. Kunaon cenah budak teh? Sabaraha sajamna teh? Kening lah. Bek sia keur naon sia teh? Mau kawarani lah. Ku aing susul gerak kadinya sia teh. Sok-sok hadieu wani teh sia teh. Ari eta saha sia teh mawa awewe ka kebon atuh. Yuk urang balik jeung aki yuk ulah di dieu paur. Moal ki abi mah bade amang heula jeung barudak. Balik ke bareng ka ditu sia teh ah. Nam yuk ku aki ditungtun. Alim bisi celaka. Moal sia teh buru ih. Atos ki nuhunnya abi bade euy heula nya. Kunaon tolongan Mau balik deui. Pul jeng Den tolongan Anjing bau euy. Euy. Alah si Den watir kumaha atuh ieu Anjing di kumaha bieu nya siga kokorbet kanu sarung sia euy. Siga erek disodomi sia euy. Naon di sodomi teh naon Eta dicolok bujurna sia teh. Make pesok itu. Ngan pesona peso mintul sia teh ngarti teu? Make kanyut gitu omongkeun meh ngartieun. Sia teh ditusuk make kanyut. Alah sia kumaha atuh karunya bisi jebol. Geus bae ku urang lawanan we lah. Cuk maraneh membawa itu baju salin jeung itu bawa jejer, bawa balik we. Bae ku urang imah. Ludeung maneh sorangan asli. Paur Din euy. Moal sia teh mah jagoan gelutna hayu ah. Din kadenya. Ki ampun ki. Teu hudang-hudang deui teh kumaha? Ada aki kunaon enggeus Heuh lah ieu hese hudang ih. Naon Din Jog balik bisi urang berubah pikiran. Hayu bareng sieun. Sok balik. Nya tuh abi teh heula nya. Kunaon tolong Lain aing mah asa kudu nyangka eta ka Kitohir nya. Aing sugan aing teu bagi bujur. Malum we tuh da geus kolot. Jeung ieu di panonna oge ningali teh siga anu ieu naon ngagapuy ka handap ieu siga belel. Udah emang belel sia teh da geus kolot atuh. Si Raden jeung make kutang segala tuh. Kan pamere si Udin tadi tita dipake. Tapi nah susuna si Raden tadi siga ngagedean. Meni siga bondon bentukna teh awakna teh kumaha tadi dikenyot cugan. Anjing amit sia Sepul. Waduh nya. Teu hayu mah sia teh tadi ku keuyeub. Ieu dadana dicapit. Nah bisa kitu ari maneh ari eta keuyeupna asup kitu kana kutang atau kumaha. Matak tadi kakarapakan oge geuningan. Nah bisa ari maneh. Eta pan urang teh keur nguseup si keuyeupna teh ngaceleng kanu kutangna. Paingan tadi ganeng asukan aing kumaha disiksa tadi teh. Henteu ari maneh aing mah mun keur bagurnya bagur sia tadi ge aing watir ningali si Raden dikecrok ieu na bujurna ku Kitohir. Nah atuh lain bantuan kumaha karunya tadi si Udin ku sorangan mantuanana aing maneh. Atuh da sieun ari maneh mawa arit aing mah teu wani mun itu mawa barang mah aing sieun dicacag kitu. Itu karunya si Udin sorangan aing maneh lain bantuan jug bae mah ku urang ditungguan ieu mah. Jug embung aing mah juga ku maneh ari maneh urang mah leutik keneh moal bisa ngalawan. Marukan aing geus kolot kitu saumuran sia teh jeung urang teh 11 tahun sia teh ngan saukur beda 11 bulan leuwih 30 poe aing maneh. Heulaan saha kitu? Heulaan urang saeutik sia teh sarua bulan mah Januari. Berarti kolotan maneh urang mah leutik keneh jug bantuan si Udin ka ditu. Maneh pirage beda 11 bulan leuwih 30 poe atuh sia teh. Nyanger we kolotan maneh. Cek aing ge naon tadi titah balik-balik jadi aing berubah pikiran. Kumaha eta maneh nyeri henteu? Nyeri ieu bejakeun ka si bapa gerah nih nyeri bujurna getihan. Bongan saha tadi atuh maneh harese di titah balik teh nyaho urang teh hese ngendalikeun ieu. Ngendalikeun naon emang saha maneh? Maneh moal apal urang saha nu puguna mah urang anu ngendalikeun si Udin anu ngendalikeun kabeh barudak nu aya di dieu. Ngendalikeun naon ari maneh saha maneh kasurupan sugan Den sadar ari maneh. Teuing si Raden urang ge ieu hese usik ari maneh kumaha ieu ngendalikeunana? Maneh culangung pisan ke kolotesia ku aing dicacak gerak. Din awas Din eta Din awas Din aduh. Modar sia Ken. Kamana si Udin teh aing mah menililanya euy hariwang aing mah aduh. Sarua urang oge sieun dicacag ku Kitohir Moal aing mah percaya ka si Udin mah jagoan si eta mah bela dirina. Tungguan wae di dieu kitu. Tungguan we di dieu lamun disusul ka ditu kete ieu baju laleungit sia teh bisa anu maok sia. Culangung ke kolot sia teh. Alah eta getian abur-aburan kitu Din tolongan ieu barudak si Udin cilaka Laukna tinggalin aing mah hilap. Sia mah lauk nu mana sia teh? Meunang kitu tadi. Meunang loba tadi si Udin di balong Kitohir maneh. Paingan tadi si Aki ngarah peda eta meureunnan. Tapi ngarah nama ka si Raden tadi nepikeun ka dicolok bujurna.
Dasar aki-aki teh gelo eta mah. Pol, Jeng, tulungan ieu. Siga suara si Raden sia euy. Ngadeng itu mana pul euy? Heeh, ngadenge siga nu minta tulung. Ki, geus ki karunya ki. Ki, barudak ieu tulungan si Udin karunya tolong. Kumaha tuh rek disamperkeun wae. Juk kumaha disamperkeun juk? Pol, Jeng di mana? Pol. Naon si teh Raden gogorowokan wae atuh. Itu si Udin dicacak leungeuna ieu ku Ki Tohir, ina gedihan. Ah, nu bener sia teh ah. Asli. Wadul maneh mah di mana sia teh? Itu di tempat anu tadi. Nam hayu urang teh pul euy. Sia teh kela atuh ieu sanu nungguan di dia ieu maneh. Ayo pul bae lah. Ayo kela atuh tungguan di. La. Oh, sepatu saya anyai. Muni pabalatak kieu ho. Dipiceunan atawa kumaha ieu teh? Bener jelema beunghar mah nya anyai. Sakali pake piceun we ho. Heh Samuel. Kadi heula sakedeung. Naon? Iya ya piduiteun ya anyai. Aya naon dik sia teh manggil-manggil orang tampan atuh. Keur gede milik poe nama ieu ho. Gede milik naon ieu teh? Oh kadi heula sakedeung. Diuk atuh manehna anyai. Kela bisi aya jelema kela. Tuh tingali ieu sepatu kot ka pabalatak kieu nya anyai. Nu saha eta nya euy? Alalus keneh. Dipiceunan jaba bareuteuh keneh deui. Ah eta mah nu barudak meureunan keur garuyang di curug dik euy. Lain siga nama ieu teh dipiceur anyai. Manya we ho aya sepatu budak di leuweung. Keur ngarojay meureun dihanap ai maneh. Ah asa teu mungkin anyai. Ari geus naon atuh? Piraku we aya budak garuyang di leuweung mun waraas kieu. Tapi dah hieu aing mah ningali lagi parawek tadi teh walunganna. Jaba eta teh curugna loba gulung samak. Lain gulung samak sia teh lulung samak meureunan. Ah sia Tah eta. Pan kamari ge aya beja si Mang Upar tadi lulung ku samak di walungan nu hanap teh nepikeun ka ngap-ngapan teh ngap ranjug. Kapanggih keluarga kuat ka hese maotna teh geus we dicekok make betadin dipaksa maot kitu da watir ningalina. Alah meni watirnya oi. Ku aya eta maot dipaksa kitunya. Mantuan malaikat meureun meh teh capek teuing. Mantuan malaikat meureun nya. Berarti bener imah sepatu teh menang miceun nya. Pasti siga nama ieu teh dipariceun. Kumaha tuh arek dibawa moal? Hayu urang bawa. Tapi kela anyai cobaan heula ieu di suku urang mah henteu nya. Ieu tuh tempo. Anjing. Ari maneh jolik sih teh eta suku asli suku jelema sih teh. Wah. Si anjing kelas heuri geura. Meuh euy siga nama anyai. Ah moal mahi ah. Sapatu dajal ge sereg keneh meureun di maneh mah. Anjing. Sabaraha maneh eta ukuran suku ni asa badag-badag teuing ai maneh. Aya 57. Terakhir diukur teh pas bulan kamari 74 kitu teh salah mah. Anjing leutik keneh suku geus jebrak kieu nya komongke geus gede meureunan maneh mah. Aya meureun segede suku dinosaurus. Wah. Meueuh nya. Meueuh lah meueuh. Jang nincak ieu punduk koruptor. Kumaha atuh di maneh mah moal mahi ieu mah? Oh baiklah, orang bawa we anyai, orang jual keur meuli beas. Dijual ke mana emang bakal payu gitu ieu? Bakal payu, tingali wareuteuh keneh kieu. Mane rek bawa moal? Ah moal urang mah loba di imah ge. Ya geus atuh kitu mah jeung urang kabeh we. Sok bawa kela ieu mah nah beda. Oh, nah eta mah alus sapatuna we. Oh, siga sapatu awewe anyai. Jadi curiga ari kieu carana mah. Oh, bahaya ieu kasus di wae eta barudak sakola. Lain ieu mah nu si Raden ieu mah. Saha si Raden teh? Lalaki ngan lalaki insyaallah eta mah. Emang aya lalaki insyaallah? Aya tadi ge make di sakola. Maju maneh. Tuh Den lawanan heula kumaha juk lesetkeun senang atuh si teh. Wani kitu maneh ka urang. Wanian cenah eta mah jagoan. Tapi heuhnya uyuhan lalaki make sapatu awewe anyai. Uyuhan teu tijalikeun kitu ho. Nam urang bawa ieu mah sapatu musuh ieu mah kabeh. Yuk. Hayu atuh urang bawa. Cing, tuh we tingali jeung bajuna jeung kantongna tingali ieu mah bener ieu mah nu musuh ieu mah wahyu urang bawa. Wanyai. Walah hoy geuningan komplit anyai. Sagala ayanya. Baju ongkoh, kantong ongkoh, sapatu ongkoh. Airana aya teu nya. Wah. Ah, maneh mah jual karanda pokna teh atuh. Nah urang bawa ieu kabeh dendam urang ka barudak eta asli euy. Nah aya dendam naon kitu maneh ka barudak eta anyai. Teuing hayang nonjok we hawana teh. Nam hayu urang bawa. Oh atuh ari kitu mah hayu bisa kabur ka panggiheun. Mana sih teh eta mah keur galungan atuh sih teh. Lain keur dicacag ieu maneh. Eleh nanya da tadi mah keur dicacak leungeuna. Ah maneh masalah ningali meureunan hanas capek-capek ka dieu.
Saya teh jauh bolak-balik jabaning itu barang saya teh di ditu tinggalun ai maneh kumamun anu mauk belegug maneh mah. Bener tadi getihan leungeunna getihna ge muncrat kanu banget urang tadi teh. Mana geningan eta banget maneh bersih hawa getihan berarti maneh ngebodo. Pan tadi entos banget heula di sumur. Kaciri sia mah ngawadulna teh mit amit. Teh bener demi Allah. Maneh ulah sagawaya saya teh nyebut sumpah teh maneh ulah diheureuykeun eta mah pamali nya pulnya. Saya teh ulah nyebutkeun kitu lamun teu bener mah cek Pak Ustad oge pamali. Da urang mah bener teu ngabohong. Cak sia teu ngabohong berarti manehnya awas mun ngabohong berarti maneh engke bakal dikulub di neraka sia teh dihijikeun jeung kulub hui sia teh. Daek tuh. Lain sia teh jeung lain dikulub jeung hui ai maneh dikulub nage jeung Firaun ngahiji maneh teh digolotrok nepikeun ka asyak. Lain jeung hui lain. Lain ari maneh di neraka mah moal aya hui ai maneh ge jelema-jelema kafir jeung jelema-jelema anu sok ngabohong jeung jelema anu ieu naon anu jahat. Da urang mah teu jahat teu ngabohong deh berarti maneh anu bakal dikulub di neraka jeung Firaun. Naon ari maneh ngadoakeun sia teh embung aing mah embung asup neraka sia teh asup surga aing mah jeung maneh pulnya. Kabehanana we Islam mah asup surga ai maneh. Pul urang diajakan teh. Tuh maneh mah teu diajakan da make kutang sia teh da ulah kaya bencong di surga mah. Da urang mah lain bencong deh sok salat deui urang mah. Heueuh maneh mah sok salatnya bakal lulus moal nu kieu pul euy. Teuing teu apal atuh nu nangtukeun lulus jeung teu nama Gusti Allah. Tapi saapal urang mah lain urang berarti ngabela si Raden si eta mah tara ngabohong di baheula lagi jujur wae si eta mah. Nya sigana mah bener sok atuh tanyakeun tadi bener kitu si Udin getihan leungeunna kitu. Naon tadi si Udin dicacak leungeunna kumaha ai maneh getihan leungeunna kitu? Kitu lain tadi teh. Eta teh bener si Udin teh leungeunna getihan kitu ai maneh atau kumaha? Pan tadi teh si Udin teh panonna teh bodasnya ka luhur terus nyolok bujur abi nepikeun ka getihan tadi teh terus dicacak ku Kitohir leungeunna nepikeun ka getihan tapi cager deui leungeunna. Nah jeung dicolok segala bujurna maneh ku si Udin make naon ai maneh? Make kanyut. Anjing nanya euy. Nah kasurupan kumaha si Udin ai maneh teh? Sigana mah kasurupan da tadi ge sorana beda. Ini bener sigana mah kasurupan deui nya. Da saprak kejadian eta geuning pul jadi kasurupan wae si teh. Saprak si Herman maut jadi kitunya babarian. Moal kasurupan si Herman kitu. Moal si teh moal mungkin geus eueuh mah eueuh eta mah jin korin paling oge. Ari eta si Udina ngomong teh ai maneh pas kasurupan. Ngomong tadi teh. Ngomong naon cenah Den? Cenah urang anu ngendalikeun si Udin jeung barudak maneh mah balik juga ditu cenah. Berarti bener terjadi kumaha tuh pul rek disamperkeun moal ka ditu pul. Embung aing mah sin katepaan urang mah di ditu we nungguan itu barang heueuh nya bisa anu nyokot. Di dieu atuh saurang baturan. Maneh jeung urang di dieu. Urang di ditu atuh nya. Sok kade nitip we itu barang urang aya baso tahuan sia teh ulah di dahar. Moal ai maneh hayu nya. Tingali keur papuket kitu eta gelutnya euy. Jagoan si Udin nya. Cek maneh bakal menang saha? Si Udin sigana mah gede tanagana. Si kamarana bajunya jeung sepatu ieu aduh. Areueuh ieu mah kabeh. Nya cek urang ge naon nya anu maok ditinggalkeun sakedeung oge maneh langsung dicokot saha atuh ieu teh bangsatna nya. Jeng ieu baju laleungit ai maneh jeung sepatu areueuh tingali anu maok Itu kitu jelemana nya. Sia maok maneh nya eta kadiekeun baju urang kadiekeun ai maneh si teh. Kumaha atuh Den lila euy rek dibantuan moal nya. Embung aing mesin Malik tadi ge nyolok kana bujur. Heueuh nya kumaha itu lamun Kitohir sarua dicolok euy. Moal piraku bekieun ka aki-aki. Sekali ewangnya. Alah nah cenah sakali ewang da biasa nama gelut mah papuket gitu lain sakali ewang euy curiga aing ieu. Hayu urang tinggali yuk. Nih moal balik im euy hayu Den urang teng Den. Astagfirullahaladzim Udin ai maneh sia teh kunaon ai maneh? Din ai maneh kunaon sia teh eta tingali istighfar ai maneh. Anjing, najis naon ieu naon ieu. Astagfirullahaladzim teu nyangka aing Din ka maneh. Kela sia teh jeung ulah waka salah paham ai maneh urang bisa ngajelaskeun heueuh henteu kitu ai maneh. Teu apal urang oge. Hayu erek deui moal Gandeng aki-aki lulus tunyung jempe heula atuh. Bagian akieun. Jempe geura sok. Syut. Kau diam. Henteu aing mah teu bogoh ka iam. Teuing lah ngaco lah. Jeng teu kitu jeng euy. Teu kitu kumaha sih teh geus jelas kitu katingali. Tadi ge urang dicolok. Teuing ari maneh tadi teh urang teh setengah sadar ai pas ningali mah urang teh tadi teh dapina karamoy lain Kitohir. Nah ari pas sadar urang jadi ningali dapina karatan. Loba alasan pisan nafsu manehnya ka Kitohir. Anjing najis henteu ai maneh jeng Terus naon atuh maneh teh colok-colok anu bujur ai maneh? Urang ge dicolok. Aing meuni anu percayanya. Erek percaya kumaha ari maneh sakitu jelasna dicolok ku maneh make kanyut. Nya hideung deui kanyutna. Naon sia teh sampah wanian nyebut ka aing kanyutna hideung maneh tah kanyutna belel sia teh nyangaplek lepet sia mah. Hampura Den heureui tadi mah. Gelut jeung aing sia. Embung bisi cilaka. Sok ki kade gelut lah majarkeun urang resep ka lalaki geura sok. Nam sok hayu sakali ewang. Sok Din atuh mun nya maneh teu beuki ka lalaki mah sok gelutan. Itu gerak.
Mwah. kunaon aing mah Din? Din.